pikeun ka maot nyaeta sababna teh jalmi ngagaduhan sifat ghaflah. Al ghaflatu di mana hate bisa pae teh kulantaran urang poho. Al ghaflah sabab urang mah jalmi di mana poho teh kudu diingetan. Nemawi nalika urang teh ngalaksanakeun peringatan sabab urang mah pohoan. Datang bulan Mulud peringatan Maulid Nabi. Nah, bet peringatan Maulid Nabi sabab pohoan. Bisi urang teh poho kajungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang bulan Rajab peringatan naon Robi Rajaban ngarah naon bisi poho umat Islam karena salat. Datang Ramadan aya peringatan naon nuzulul Quran bisi naon bisi poho umat Islam teh ku Allah diberi Al-Qur'an. Datang Agustus kan kitu nya sami peringatan naon Agustusan sami bisi poho umat Islam teh karena 17 Agustus bahwa 17 Agustus ge sami eta teh perjuangan umat Islam. Diemut-emut teh nah jadi diemut-emut sabab urang mah pohoan. Mata ulah poho kumari urang mah hilapan bisi ghaflah tah sifat manusia ghaflah. Di mana urang seueur ghaflahna maka ngakibatkeun teuas hatena. Kumari sakitu di mana orang ghaflah hilap enggal ingetan bahasana lamun bahasa Sunda mah elingan. Tugas manusia teh tugas makhluk Allah teh tilu. Hiji makhluk Allah teh diciptakeun cicing. Dua makhluk Allah diciptakeun nyaring. Tilu makhluk Allah diciptakeun eling. Makhluk Allah nu diciptakeun cicing tatangkalan. Ibu melak jagong, binih jagong tah ieu teh alus bener jagongna teh. Dua tongkolna, jagongna ge cenah mahal binihna teh. Kareke dicecepkeun, nah teu jadi. Pindahkeun deui. Geus karek 2 poe teu jadi keneh, pindahkeun deui. Habeun we dipundah-pindah. Eta tangkal jagong moal jadi habeun dipundah-pindah mah. Naon sababna? Sabab tugasna tatangkalan mah naon? Cicing. Antepkeun heula saminggu, 2 minggu arah bijil gitu. Tah lamun teh mah eta tatangkalan jagon teh sirungan terus jagongan tepikeun ka kolot di matos kolot pan jagong teh dituar di mantuar jadikeun weh sulu gitu. Lamun urang hirupna jiga tatangkalan gitu hirupna teh cicing we hirupna teh eueuh mangfaatna. Urang yang ibarat naon hirup jiga jagong. Di mana kolot asupkeun tah kana naon? Jarikeun suluk, asup kana neraka tungtungna mah. Aya deui 2 makhluk Allah teh anu ditugaskeun ku Allah teh nyaring. Naon nu hirupna nyaring? Nu hirupna nyaring mah sasatoan. Rok ibu gaduh hayam, gaduh meri, gaduh domba. Bukakeun pintuna, pantok kandang hayam, pantok kandang domba. Benteng jeung kandang jelema. Ibu gaduh caroge misana ibu teh pangaosan wengi-wengi pas bugah teh caroge tos bobo krekek dibukakeun pantok da teu ngahudang-hudang tapi lamun kandang sato kandang domba kandang hayam karek dibukakeun geus harudang eta teh ciri eta teh hayam teh naon nyaring. Tah ari jalmi mah diciptakeun Gusti Allah lan eling. Bahasa Sunda mah eling, bahasa agama mah dikir. Dikir teh naon? Ingetan. Bisi poho. Da jalan mah hilapan.